Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Langkung tipayun orang panjatkan puji sinarang syukur ka kahadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Nutos masihan kasihatan ka orang sadaya. Sangkan tiasa hadi dina acara seminar siswa jauh tina narkoba. Bapak ibu kalih rarencangan sadaya anu dipihormat, dina denget ieu simkuring salaku panunggu catur bade mandu bahasan tina bahaya narkoba keur para rumaja. Ieu pasoalan teh kalintang saena ku urang disawalakeun jalaran beki dieu jalmi teh beki seueur anu ngonsumsi atawa ngedarkeun narkoba. Keur naon eta jalmi ngedarkeun narkoba atawa ngonsumsi narkoba? Jalmi ayeuna mah seueur anu ngedarkeun narkoba paranti dijual ngarah laloba duit. Pamadegan di narkoba teh bisa ngabahayakeun jeung ngaruwikeun diri sorangan, di antawisna aya masa depan para remaja di Indonesia teh jadi suram. Nu kadua teh tiasa ngabagjakeun keluarga, negara, komo teuing agama, bisa oge ngakibatkeun kamatian. Sareng kecanduan yen si remaja eta teh bakal terus-terusan ngonsumsi narkoba. Rupina eta pamadegan ti simkuring sapara kancana, mangga ayeuna simkuring ngahaturanan ka rerencangan sadaya aya nu bade mairan nambihan atawa nyempad. Nu kahijinya eta aya Sinta diteraskeun ku Alfitra, sumangga dihaturanan. Hatur nuhun ka pamair ti rerencangan sadaya tina sawala urang nembe rupina tiasa dicindekeun. Yen anu penting teh nyaeta kasadaran urang ngarah teu ngagunakeun narkoba anu bisa ngarugikeun diri sorangan sareng oge ka masyarakat. Bapak Ibu kalih rerencangan sadaya anu dipihormat, teu karaos acara atos abdi atos rengse abdi salaku panunggu catur dihapunten. Nuhunkeun hapunten bilih aya cariosan oge papariosan anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu nu dipihatur, hatur nuhun kana parhatosan sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi